Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng abdi Usi Sundari dina acara warta kali ieu. Di dieu simkuring bade ngawartakeun ngeunaan kabersihan lingkungan sakola. Anu ngabogaan tanggung jawab pikeun ngajaga kabersihan lingkungan sakola teh nyaeta kasadaran pikeun ngajaga kabersihan boh di sakitar lingkungan imah, boh di sakitaran lingkungan sakola. Di dieu abdi bade nepangan salah sahiji siswi anu aya di kelas. Punten teh.